bojong ribut, yen aya garong nu sok ngararat sakur nu aya di hareupeunana. Hansip beak carita miskin pangakalan sangkan bisa newak eta garong. Dina hiji peuting, Hansip keur ngaronda, manehna ngomong sorangan. Duh, kieunya jadi hansip bisa terpencil mah. Sugan ngaronda di sagian kopi jeung roti mah. Imaman eueuh hiji-hiji acan hara. Keur kitu torojol ujang, jelema titahan RT keur jadi keamanan ronda peuting ayeuna, sakalian ngabaturan Hansip. Assalamualaikum sih. Waalaikumsalam, Jang. Silain jadi gini ke dia. Jadi dah mana cek Pak RT kebeneran nih mau kopi yang bertunduh sama Hansip. Malu copina. Kela kuring inget pas di jalan cek Pak RT namun tunduh kudu nginum cik kopi. Tah pas di jalan kuring teh tunduh nyanggeus we diinum ku kuring teh. Silain yang sarua we, jeung bohong ari kitu mah. Sabot kitu datang si Juhro. Cip, kumaha jadi ngurunan kampung teh? Jadi atuh dejang keselamatan seraya ieu. Tapi uing ngebingung euy, kamu aya garong nembakna kumaha? Keun lah tuh setemah serahkeun we ka Ujang, urang karekep tah garong. Di lain tempat, dua orang garong keur maling di salah sahiji mah geus hasil abus. Abong garongna sagala dirarad, kakatel-katel wae di badog. Caritana keur di dapur. Lu bantuan dengan lain-lain. Sipon orang rancangan asupan hari. Bawa katanya bisa sodok. Terlalu ari mana orang sakit anu berangkau itu. Hari mana? Kan tadi kan ngagarap hayam, lalu saya ditulis kan udah dibilang. Terus atuh ari hayamna mana? Bisa aman diasupin ke kandang, siplah. Nya anggar we ari kitu mah atuh meureungan kudu ditewak deui belet sia. Di jalan aya nu tiluan keur tugas ronda. Cik urang senteran aya teh nya belah ditu. Masih bagi tilu lah. Uing si Hansip laler mana hidup? Sok teu balik. Kumaha lamun urang mah panggih jeung garong. Pacaran dikerekep. Geus we, ayeuna mah bebarengan, meh gampang neanganna. Ayo. Di lain tempat, Geus bebenengan mah hayu kabur. Alah menang-menang dari mana perbata bungkul. Cik atuh maneh teh kudu bersyukur meureunan rezeki nangan sakieu geus teu loba omong. Ih jago mau dibawa. Jago mana urang mah hayang nguara, naon ieu mah kieu tina nguara ge geus kolot. Sok pasekel atuh. Ari ieu puluhan berarti geus kolot atuh. Alah maneh mah diserokeun jeung jelema wae segala teh. saenggeus kitu Ajen jeung Sanep kaluar ti imah, terus lumpat ti bareleketek alabatan jelema nu diudag Bagong. Lumpat dugdug rubuh. Kan ukur suka nih. Pengenalan Jero, Hansip, ayo tempo. Hei, urang tempo. Cuh, kumaha? Aing ngomoran di dieu. Sip, buru ka dieu garong geus benang ieu. Jam, kayak kuring kadinya. Tah. Alus, rok, jang. Pegangan mana? Tah, ieu maling naon ieu? Ngalanggar di peraturan desa kuring. Didinya mau selamat cah di dieu mah. Kan buktasna ka yang kering garong. Kami nu dikirin kuring kudu kateuing tah. Eta geuning mah karong. Mohon Pak, ulus ya. Sia nu duka kuring, hayu urang buktikeun di meja pengadilan. Izin we lah Pak, ieu mah perkara serius. Kuring jeung si Atara diuruskeunna ka meja hejo. Palinnya siang. Ka pengadilan peuting kieu geus ngarampih limna ge. Ayo, bawa RT. Kalau mau omong. Ayo. Ayo, bawa. Saenggeus kitu nu limaan ngingkig ka Pak RT. Nu maksudna rek manarkeun eta masalah si Ajen jeung si Sanip. Geus rada gempeur sabab nu didatangan teh imah nu tadi digarong ku maranehna. Assalamualaikum Pak RT. Di jero imah Ibu RT ngaharewas jeung noelan ka carogena. Bapak, aya tamu wengi-wengi teh meni ribut. Kan atuh Bu, wengi ayeuna mah liren heula. Kan masih tiasa minggu payun. Tarape bapana ayeuna mah. Ari Bapak dangukeun geura aya nu kakatrok, nya gogorowokan deui.
Wah. Nya geringan. Itu orang sampeurkeun. Juga teh ngajakan ke cai. Tekung silila Pak RT make sarung jeung kopiah meleteng, muka kunci panto. Aya narangon tuh nya teh. Nya garang bukan kersaren wae. Aduh. Ya sim kuring nyerak garong 2. Bade dikumakeun nya ayeuna. Oh. Sok atuh ayo kejar heula, urang rundingkeun. Mohon Heula, gedeung. Bu, tamu geura diacup. Ayo. Mohon sok. Nyerak lebat. Cing, sok sip caritakeun kumaha mimitina ieu teh. Jadi kieu Pak, sim kuring teh tiluan teh ngarona. Ari pas ngarona teh ningali nu kakresekan. Ku sim kuring teh ku tiluan. Di udag tah garong teh. Pas di udag beunang. Tah aya rek dikumakeun sok. Nah, bener malah teh garong teh. Punten Pak, abdi mah sanes garong, manya garong gantang kieu. Duka pemilu gigireun kuring mata soalna mah karung. Punten Pak ngiring nyanggem. Makanya garong aku, damun garong aku masih euneun. Tah, denge. Sok. Wani-wanina eta nuduh ka kuring. Punten Pak, abi mah kieu ge da dipiwarang ku ajan Pak. Iraha kuring nitah maneh sanip. Apanan? Atuh mara ribut di dieu atuh nu mana ieu teh garongna. Pak, sanes kirang sopan. Kumaha Pak? Lamun izin heula bade ka pengadilan, supados Bapak teu kaganggu wengi-wengi kieu. Mun tos puguh garongna ieu duaan. Ke ka dieu deui balik deui Pak. Tah kitu weh ayeuna mah jig ari ini teula kemun geus bubuh ka dieu deui. Ajen jeung Sanip kaluar ti imah Pak RT. Di luar dua nana ngarobrol. Sanip nanaonan maneh tadi molototan kuring di jero keheul? Urang mah kitu teh acting hungkul, pan ayeuna mah urang teh bisa kaluar atuh. Heueuh nya. Halus lah otak maneh. Dua garong kalabur. Di imah Pak RT pada ngadaguan garong nepi ka isuk-isuk, tapi teu datang deui. Maranehna sadarian garong teh geus nipu sarerea. Kusabab tunduh keneh nepi ka bisa katipu ku garong. Tamat.